Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkan wastapun Muhammad Ivan Aldurino dari 11 IPA 5. Pun Muhammad Fajri Nugroho dari 11 MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkan wastapun Muhammad Ikal Fauzi. Abdi ayah di kelas 11 MIA 5. Pertanyaan nomor hiji, saha wae palaku dina eta novel teh? Anu jadi palaku dina eta novel nyaeta Prasasti, Rinega, Fauzan jeung Margareta. Pertanyaan nomor 2, kumaha watek palaku dina eta novel teh? Watek dina eta novel nyaeta Prasasti, watakna romantis, Rinega wataknya jelas rada judes, sanajan kitu hatena mah halus jeung romantis. Fauzan watakna bager saliwat, Margaret watakna teu kaceritakeun. Pertanyaan nomor 3, di mana tempat kajadianna? Tempat kajadianna teh di imah Rinega. Pertanyaan nomor 4, iraha eta kajadian langsung. Waktu kajadian nyaeta dina hiji poe. Nomor 5, naon amanat nu aya dina eta novel? Amanat nu hayang disampaikan pangarang ka pamaca nyaeta Rinega teh siga nu keheul atawa teresep ka Prasasti. Tapi anu sabenerna mah justru Prasasti anu sok aya dina hati Rinega. Lamun padeket siga anu keheul, tapi lamun pajauh sono. Saparantos maca eta novel cing ceritakeun deui make basa hideep. Prasasti nu ngancikna ati. Karya Popon Saadah. Ngalalakonkeun carita cinta segitiga. Tokoh kuring nu ngaranna Rinega dikerja jalma leutik keneh sosobatan jeung nu ngaranna Prasasti. Saurang lalaki anak campuran Batak Sunda. Anu kebeneran tatanggana tur imahna teh paharep-harep pisan. Bakat kulila babarengan jeung mindeng panggih. Dina dirina masing-masing timbul rasa kotresna atawa cinta. Eta rasa teh kuduana ngan disimpen dina hatena sewang-sewangan. Itu ieu pada waranieun terus terangan. Dina eta carita kacaturkeun aya tokoh sajena nu ngaranna Fauzan. Babaturan sekampus nu sarjana jeung Margareta. Fauzan terus terang ka Rinega ngebrehkeun rasa cintana.